harita kaayaan Lastri oge pikawatiran, ngan Lastri mah dibawa ke rumah sakit khusus ortopedi Pangalusna di Bandung ku asistena Isak, langsung ngajalanan operasi sendi dina tuurna, saenggeus dicangkok ku tulang tuur jiunan, suku Lastri dibelit ku perban kandel, ayuna Lastri geus aya di bangsal perawatan. Asisten Isak nyarita, anjeun geus boga jasa dina penangkapan Roksana, jadi kabeh biaya rumah sakit ditanggung ku negara. Lastri nyekelan sirahna anu dibelitku perban terus ngararet ka suku katuhuna anu sarua geus dibungkus, terus nyurucut keun cipanona. Penjahat model kitu ulasina lepas deui, asisten Isak ungguk. Pasti, di Wina bakal langsung digelar proses hukumna, tapi aya hal anu perlu diinget ku anjeun. Naon, Lastri kerung, asisten Isak ngajelaskeun, sanajan Roksana dedengkotna, masih loba anak buahna anu acan katewak, anjeun kudu tetep ngajaga Rusiah. Kejadian poe ieu ulah nepikeun ka betus ka sasaha, sabab bisi anak buahna Roksana ngambeh, terus anjeun dijadikan target balas dendam ku para anak buahna Roksana. Tim ti Interpol moal bisa ngajaga keamanan anjeun, jadi anjeun kudu bisa ngajaga diri sorangan. Lastri langsung ngahing ceri ngadengena, naha bet asa dejavu, samemehna kuring ngadenge pesen kieu ti kepala rutan pas suku kuring potong, ayuna anjeun nyarita hal anu sarua pas suku kuring potong deui. Asisten Isak gogodek, beda bu, ayuna leuwih serius. Anjeun bakal dianggap panyebab ditewakna dedengkot komplotan, dina kapanggihna, anjeun pasti bakal langsung dipaehan, kuring ukur bisa ngingetan. Lastri beki tarik cerikna, sugan teh bakal leuwih aman lamun dedengkotna geus katewak. Asisten Isak ungguk, aman salila anjeun teu loba carita ka sasaha, mata kuring ngawanti-wanti ka anjeun, ulah kacaletot omong sanajan sakecap. Lastri nanya, terus kumaha cara ngajelaskeunna ka kulawarga kuring, pasti bakal tatanya nempo suku kuring potong deui jeung sirah pitak deui. Gampang. Lakukan saperti waktu anjeun kaluar ti rutan, tembal asisten Isak. Lastri kerung, harita kuring nyebutkan ditipu ku pinjol, terus ditewak lantaran dianggap anggota komplotan pinjol, kawas kitu deui. Asisten Isak ungguk, ayuna beja keun, anjeun disiksa ku anggota pinjol sejena lantaran dianggap hianat, ku alasan eta kulawarga anjeun pasti percaya. Lastri ungguk terus nanya, di mana ponsel kuring kudu nelepon kulawarga. Asisten Isak mikeun tas Hermes Lastri anu dicokot tina jero Kia Carens. Ieu tas anjeun, kabeh barang anjeun masih aya di jero, kuring rek pamit lantaran kudu ngagabung deui jeung tim. Nuhun, Lastri ungguk bari melong asisten Isak anu kaluar ti bangsal. Lastri muka tas Hermesna terus nyokot ponsel, Lastri nelepon Icih, pas telepon nyambung, buburu nyarita. Cih, ema di rumah sakit ortopedi, buru ka dieu, suku ema potong deui. Icih keur dina mobil balik ti kantorna, jelas reuas narima omongan kitu ti Lastri, buburu mobil dikasisikeun. Ma, potong ku naon deui, Lastri ceri, buru ka dieu. Tadi ema ditewak ku jelema-jelema ti pinjol terus disariksa. Suku ema dipek prekturna terus buuk ema oge kajewol deui lantaran dijenggut. Ema parantos laporan ka polisi, Ici nanya, eges, kabeh geus ditewak, ema dibawa ka rumah sakit oge ku polisi, tembal Lastri. Mangga ma, abdi langsung kadinya, tembal Ici majukan deui mobilna bari nelepon Udin geus diantarkeun ka imah ku Isak, ayuna keur lalajo TV sorangan, Mardi oge karek balik, ngan nempo aya paket ente anyar dina meja anu dikirim ku Asep ti Jakarta, jadi Mardi langsung sibuk ninyu teh. Udin geus ngaduga bakal narima telepon ti Lastri atawa ti Icih, jadi teu kaget deui pas telepon ti Icih asup, buburu nanya. Aya naon nyi, akang di mana? Icih nanya, di imah, tembal Udin. Bapak aya? Icih nanya deui, aya, karek balik, tembal Udin. Candak bapak ayuna ka rumah sakit ortopedi Kang, ema kacilakaan, abdi oge nuju di jalan bade ka rumah sakit, pendak di rumah sakitnya Kang, cuk Icih. Udin pura-pura ngarenjak, kacilakaan kumaha. Icih ngajelaskeun, ema disiksa ku anggota pinjol, dipotong keun sampeyana, tapi teu uninga sapara kumaha, abdi kedah ka rumah sakit. Enya, akang indit jeung bapak ayuna, cuk Udin bari nutup telepon. Mardi geus nyampur keun bari mawa 2 cangkir enteh terus nanya. Telepon ti saha? Ti Icih. Anggota pinjol males dendam ka ema disiksa, sampeyana potong, ayuna di rumah sakit, urang kedah enggal kaditu, cuk Udin. Sukuna potong deui, Mardi curinghak, Udin kerung. Naha bapak sapertos anu bingah, Mardi ngajelaskeun. Rek teu atau kumaha, karek oge perbana dibuka, ayuna geus ngador deui, nyieun masalah deui, indung maneh mah memang kuduna di imah terus, ngara teu loba ngajieun masalah di luar, heran, menit teu ei. Udin gogodek, tapi ulah katawisku ema bapak bingah, ke malah parasea di rumah. Sakit, bapak bisa nahan, cuk Mardi bari nunda cangkir ente dina meja. Hayu atuh, urang indit ayuna, bapak teu sabar hayang nempo, suku anu mana anu pengkor ayuna. Pas Udin jeung Mardi nepi ka rumah sakit, Ici geus nyampak di bangsal, Lastri keur nyekelan lengan Ici bari ngahinging cerik, Ici oge ngeclakeun cipanon lantaran sedih nempo nasib indungna.
Udin memang tenyaho kondisi Lastri sabab salila di gudang kosong Udin jeung Isak teu kaluar tina helikopter sama sekali, jadi teu panggih acan jeung Lastri. Salian sukuna anu potong, katempo sirah Lastri dibelit ku perban, panona genet, biwir jeding jeung soeh, geus kabayang kumaha parahna siksaan anu geus katarima ku Lastri. Udin tenyang ka Cynthia bakal nekat datang nepungan Lastri. Lastri ngararet ka Udin bari sisimeken, "Din, tempo ema geus ruksak deui." Saleresna aya naon mah, Udin pura-pura nanya, "Ema geus nyarita ka Icih, ema teu wasa kudu ngajelaskeun deui," tembal Lastri. Mardi ukur melong ti kaanggangan, sanajan teu nembongkeun dirina atoh, tapi hatena mah mu puas. Lastri ngararet ka Mardi. "Mardi, nah kala ngajanteng didinya," Mardi bingung ditanya kitu. "Har, memangna kudu kumaha, kudu nyengcerikan mane bari nyuuh dina suku ranjang." "Koplok," Lastri ambek, "mane teu karunya nempo pamajikan kawas kieu." "Nya karunya atuh matak datang ka dieu oge," tembal Mardi. Lastri molotot, "Hate mane pasti bunga pan nempo kuring, pasti nyengserikeun." Mardi bengong sabab Lastri bisa nebak hatena, ngan Ici buburu nyarita. "Ma, ulah sok awon sangkika bapa, saha anu bingan ninggal kaayaan ema sapertos kieu, teu aya anu ngagumujengkeun ka ema." Lastri jamedut, "Kuduna bapa maneh mah ulah dibawa ka dieu." Lastri ngararet ka Udin, "Din, ema ditarewak ku anggota pinjol anu basa eta tea, hampura ema moal bisa masak deui. Moal bisa ngurus imah deui, ema pasti bakal mamake kruk deui di imah, moal bisa kaluar." Udin seri, ulang emutan pada melan di bumi. "Saha wae anu nyalse tiasa nyelangan, Icih tiasa masak, bapa oge tiasa, urang kulawargi, sadayana pada melan di bumi tiasa beres upami keresa silih kerjasama." "Nuhun Din, anjeun memang minantu ema anu bager," ceuk Lastri bungah ngadengena. Udin teu kuat nahan seri dina jero hatena, warahana satik-satik geus bisa ngaroba sifat Lastri. Telila dokter asup, Ici buburu nanya ka dokter. "Dok, kumaha kondisi ibu abdi ayeuna? Operasina tos beres, nanging pemulihana rada lami, tiasa dilajengkeun dirawat di dieu, tiasa oge diteraskeun di bumi," tembal dokter. Ici ngararet ka Lastri, "Emah hoyongna di mana? Bade di dieu dugi ka damang atanapi bade di bumi." Lastri anu memang teu hayang sare di rumah sakit buburu ngajawab. "Balik, lain karek ayeuna emah potong suku, di imah leuwih nyaman keur emah." Di rumah sakit sejen Dudung jeung Karsidi oge rek dibawa balik lantaran Rukmini teu sanggup mayar biaya rawat inap. Duanana didorong ku Isa jeung Unah make blangkar ka parkiran. Rukmini nuturkeun tukangeuna, nepi ka parkiran sararea bingung, sabab kudu kumaha balikna, lamun dibawa make taksi lain ambulan, Karsidi jeung Dudung moal bisa ngagoler. Duanana kudu didiukkeun dina jok tukang, akhirna dina jok tukang jadi dia siku opatan, sabab Rukmini pasti diuk diharap, lamun make dua taksi, duit moal picukupen, sabab jarak ti rumah sakit ka imah lumayan jauh. Sabot keur baringung, saurang jelema nyampurkeun nanya. "Aranjeun kulawarga Kusuma, enya, anjeun saha?" Rukmini kerung. "Kuring dikirim ku renal mawa ambulan keur ngangkut dua pasien ka Bougainville Villas," ceuk supir ambulan nembalan. Rukmini ngarenghap ngemplong, "Di mana ambulana? Bawa ka dieu." Si lalaki anu sabenerna pengawal renal ungguk terus ngagupayan ka ambulan anu parkir rada anggang ti dinya. Supir ambulan nempuun terus ngacungkeun jempolna, ambulan maju ngadeketan, supir ambulan turun muka panto tukang, terus mantuan pengawal ngagotong Karsidi jeung Dudung digolerkeun di jero ambulan, supirna nyarita ka Rukmini. Dua urang tiasa dipayun, anu sanesna dipengker, Rukmini ungguk terus lempang ka harap dituturkeun ku Isah, tapi Rukmini ngararet ka Isah bari ambek. "Rek naon nuturkeun, hayang diuk diharap, teu sudi aing diuk bareng jeung sia, di tukang sia mah." Isa anu memang ti awal nepi ka akhir teu loba nyarita reuwas nempo Rukmini ambek harapan batur. "Bu, naon kalepatan abdi, nah ibu bendu," Rukmini kekerot. "Kasalahan sia geus numpuk ka kulawarga aing, lamun lain gara-gara sia, hirup urang moal nepi ka kieu, moal nepikeun ka kalengitan duit lantaran ele judi jeung si Lastri, Karsidi loba dihina ku si Lastri oge lantaran kalakuan sia di Jambi." Isa langsung ceri ngadengena, "Bu, abdi judi tos disatujuanku Kang Karsidi kangge ngengengkeun susuratan villana si Udin. Ka Jambi oge sanes kahoyong abdi, artos ical kumargi disumbangkan ku si Udin ka Yayasan Al Mubarok, sanes dituang ku abdi, naon anu dilakukan ku abdi demi kulawarga, nurut kana kahoyong emas sareng Kang Karsidi." Rukmini molotot, "Aing teu loba pamentan nanaon ka sia. Karsidi oge mustahil ngijinan sia ngalacurkeun diri di tambang batubara, sia balik mamawa panyakit bari ngakandung anak batur, dasar bejat, aing masih ngantep sia cicing di villa lantaran sia masih dibela ku renal." Benget Isa langsung berem, era jeung sedih, teu saetik jelema anu ngarandek ngalalajoanan Rukmini anu keur nyarekan Isah. Supir ambulan gogodek, terus nyarita ka Rukmini, "Bu, ieu ambulan sewaan, abdi teu tiasa lami-lami ngantosan, ibu tiasa dicas biaya di upami ngahaja ngulur-ngulur waktos." Rukmini ungguk, sanajan Unah karunya ka indungna,
Unah teu wani ngabela, ukur ngicepan sangkan Isah diuk di tukang, Rukmini jeung Unah akhirna naek diharap, Isah lempang tungkul bari ngeulap cimata dina pipina, naik di tukang bareng jeung pengawal, saenggeus supir asup ambulan maju lalaunan ninggalkeun rumah sakit. Sapanjang jalan Isah ngalamun di juru ambulan, sabenerna haroream balik deui ka Bougainville, tapi kulantaran bingung rek cicing di mana, akhirna nurut ngingiklik kulawarga anu sabenerna kabehanana geus eueuh anu sukaan ka dirina. Diharap Unah nanya ka Rukmini, "Nih, kapayuna naon anu bakal dilakukeun ku urang?" Rukmini nyusut cipanona ku sapu tangan, "Nini oge teu nyaho, Nini geus teu nyekel duit saperak-perak acan, Bapa jeung adi maneh butuh biaya gede keur ngarawatna, kudu kontrol, meli ubar, acan urang sararea oge pan perlu dahar. Kumaha upami ngereyeng ngical barang deui hiji-hiji sapertos harita dudung ngical TV, ceuk Unah." Rukmini gogodek, "Mustahil, ngajual TV hiji oge renal nyahoun, lamun urang ngalakukeun deui, bisa-bisa urang bener-bener diusir." Unah nanya, "Nini tadi nyarios tos aya 3 pembantu di bumi, eta leres." Rukmini katempo bingung, "Nini teu nyaho, pan acan balik." Unah ngarahu, "Upami leres, masih sakinten, aya anu ngabantos ngarawat Bapa sareng dudung, abdi sareng ema tiasa fokus milarian padamelan." Rukmini ungguk, "Lamun bener renal mere 3 pembantu, sigana memang ngarepkeun urang sararea sangkan leuwih giat digawe, teu kudu mikiran deui pagawean di imah, Nini oge rek nyobaan neangan pagawean, lamun renal geus bisa meper ka ambekna, sugan wi atuh babalik pikir sarta daek ngabatalkeun narik investasina." Unah ungguk, "Mudah-mudahan tiluana tos aya di bumi sangkan tiasa ngabantos ngangkat Bapa sareng dudung ka kamarna." Di 04, Gena, Tania jeung Lexi karek beres dalahar, sabab tadi geus ngarasa lapar, jadi tiluana teu narungguan Rukmini balik. Kabeh daharan anu bisa didahar dina lomari makan jeung dina kulkas dipahpral dibeakeun, maklum biasa hirup di rutan bari jatah daharan dipas. Pas nempo di villa loba daharan, tiluana kokomoan kawas nu manggi mulut, nepi ka releen terap teu eren-eren, tiluana ngusapan beteng bari ngadaya gedak dina sofa lalaju TV, sukuna nang hunjar kana meja. Gena nyarita, "Aneh, sanajan TV ieu gede, tapi lamun nempo ukuran ruangan ieu jeung jarak sofa kana TV, kacirina masih teu wajar, asa kurang nyaman, nah Rukmini teu meuli TV anu leuwih gede keur dipasang di dieu nya." Lexi kolohok, "Ieu 50 inci, memangna aya anu leuwih gede ti ieu." Tania ungguk, "TV di lembur kuring panggedena 27 inci, eta dipasang di balai desa keur dilalajoan ku umum." Gena gogodek, "Keur jelema beunghar mah naon anu eueuh, mane nempo di aula rutan pan aya TV 80 inci, hanjakalna ku sipir jarang disetel." Lexi nepak tarang, "Aya hanya pernah disetel sakali waktu aya kunjungan wali kota ka rutan, kuring inget." Tania kolohok, "Kuring sigana acan asup ka rutan harita, jadi teu nyaho, sugan teh eta lain TV. Sakanyaho kuring ma anu panggedena layar bioskop tapi da lain TV." Lexi ngararet ka Tania, "Mane kungsi lalajau ka bioskop, kuring mah malah teu nyaho-nyaho acan naon wae anu aya di bioskop, memangna sagede kumaha layar bioskop. Leuwih gede ti tembok imah ieu, pikiran sorangan sakumaha gedena," tembal Gena. Lexi kolohok bari tangga melong kana tembok di ruangan anu rubak jeung jangkung, dina pikirana ngabayangkeun gedena layar bioskop. "Anjir, badak ningnya," Tania ungguk, "lamun layar bioskop diamparkeun di handap, bisa dipake parkir ku 10 bus." Gena ungguk, "Ayeuna urang geus cicing di dieu, lamun Rukmini geus balik, kuring rek menta duit keur meuli tiket bioskop, hayu urang lalajok ka bioskop babarengan sangkan maneh teu panasaran deui." Sabot Gena, Tania jeung Lexi ngarobrol, ambulan geus mundur asup ka buruan, kulantaran ruang kulawarga aya di tengah jabah sora TV tarik, jadi tiluanana eueuh anu ngadenge aya mobil asup. Saenggeus ambulan deket kana teras, supir jeung pengawal nurunkeun dudung jeung karsidi langsung digolekeun dina teras, terus ngasupkeun blangkarna deui kana jero ambulan, panto ambulan ditutupkeun. Rukmini kolohok terus nanya, "Moal diasupkeun langsung ka kamar?" Supir nembalan, "Parenal mung nyewa ambulan kangge ngajajabkeun ti rumah sakit ka villa teu miwarang ngalebet keun dugi ka kamar, kecuali ibu nambihan biaya 100.000 kangge abdi. Tapi kuring teu boga duit." Rukmini kerung, supir mencrong ka villa. "Salira linggi di villa mewah kieu, tapi 100.000 teu kagungan." Rukmini ungguk, "Kuring bener-bener teu boga duit." Supir gogodek, "Nyauyana lebetkeun ka kamarku nyalira, abdi teu tiasa ngabantos." Unah molotot, "Anjeun petugas medis, kuduna kawajiban anjeun tutulung ka jelema gering." Supir mencrong ka Unah, "Neng, mamang lain dokter, lain perawat, mamang ukur supir, ambulan ieu sewaan, lain ambulan rumah sakit." Beres nyarita supir ambulan langsung pamit ka pengawal renal, terus indit ninggalkeun villa. Nempo ambulan geus indit, pengawal renal namprakeun leungeunna ka Rukmini. Kuring oge diparenta ku Pa Renal pikeun nyokot Bentley milikna, mana koncina. Rukmini ngarenjak ngadenge ucapan pengawal, telepon Pa Renal, bejakeun, "Kuring geus ripu ayeuna, sing karunya,
ulah sagala dicokot, Bentley eta hiji-hijina alat transportasi kuring sakulawarga. Pengawal nembalan, hampurabu, ceuk parenal anjen geus moal ka mamana deui sabab geus eueuh kapentingan nanaon anu bisa diurus make mobil, anu bisa nyupiran oge keur garing duanana, masih diijeman villa ieu oge kuduna ibu geus syukur. Rukmini ngahruk, pikirana beki baluang, lamun kekanahan mobil, Rukmini sieun renal bener-bener kasinggung, jadi buburu ngararet ka Unah. Nah, bikin koncina dina saku calana kuring, ceuk Dudung. Unah ngeclakeun Cipanon, terus nagok ngodok saku calana Dudung nyokot kunci mobil, langsung dibikin ka pengawal. Pengawal teu nyarita nanaon deui, malikeun awakna ngalengkah kana Bentley terus mawa Bentley kaluar ti buruan villa. Unah ukur bisa tetenjrak ambek, Rukmini molotot ka Isah. Kuring geus kolot moal bisa mantuan ngagotong, buru bawa Karsidi jeung Dudungku duaan ka kamar. Kusabab memang geus eueuh sasaha deui anu bisa dipentaan tulung, Isah jeung Unah langsung ngangkat Karsidi lalaunan. Karsidi ngejorowok sabab anu dicekelan pas tak-takna. Ulah nyekelan tak-tak, gusur suku kuring weh, Rukmini muringis nempona, sabab memang eueuh cara sejen sangkan tak-takna teu kaganggu, iwal ti digusur sukuna, Rukmini molotot deui ka Isah, bari napelkeun jempolna muka kunci panto. Buru gusur, ema anu muka panto, Unah jeung Isah nyekelan suku Karsidi sabelah ewang terus digusur salengkah-salengkah, pas Rukmini ngadorong panto, kadenge sora TV ngajelegur tarik ti ruang kulawarga, Rukmini mencrong ka Unah. Nah sameme indi TV teh di pareman, hilap nih, ceuk Unah. Rukmini gogodek terus ngadorong panto leuwih gede, antara ruang tamu jeung ruang kulawarga memang teu kahalangan nanaon, jadi Rukmini ngarenjak pas nempo aya 3 awewe keur lalangkarakan dina sofa lalajo TV bari sukuna disangunjarkeun kana meja. Marane saha, Rukmini nyorowok tarik, ngadenge aya anu nyorowok tiluana ngararet bareng, langsung bunga sabab nempo Rukmini jeung Unah geus nangtung dina lawang panto, maranehna masih inget, lantaran kungsi sel di rutan. Tiluana langsung ngorejat hudang terus lumpat nyampur keun, gena nyarita. Akhirna aranjen balik, kuring geus lila nungguan. Rukmini kolohok nempo gena, Tania jeung Lexi nyalamperkeun lumpat bari teu marake sendal, Rukmini wawu ka maranehna, ngan teu ngarti kunaon bet bisa bebas jeung araya di jero imah. Gena, nah aya di daria, Rukmini nanya, Gena ngajelaskeun. Kuring bisa ngamaklum lamun anjen pikun sabab anjen memang geus kolot, pan anjen anu geus ngabebaskeun kuring tiluan. Kuring, ngabebaskeun anjen, Rukmini kerung bingung. Pasti salah, ayeuna Gena anu kerung bingung. Kuring nyaho kuring boga jasa gede ka anjen, mantuan anjen nyiksa si Lastri di rutan, wajar lamun anjen mulang tarima ku cara ngabebaskeun kuring tiluan, ayeuna anjen geus beunghar, kuring aya di dieu jelas rek milu cicing sasua jeung pesen anjen ka sipir di rutan. Tania ungguk, anjen bager, ngirim mobil mewah keur ngajemput kuring tiluan, saumur-umur, kuring kakara naek mobil mewah kitu kawas tutumpakana saurang gegeden, nuhun pisan. Gena ungguk, kuring tiluan geus nganggap indung sorangan ka anjen, kuring bakal cicing di dieu ngarawat anjen sarta babakti ka anjen. Rukmini ngarahu, Gena, dengekeun kuring, pasti aya kasalahpahaman, lain kuring anu ngabebaskeun anjen, kuring oge teu rumasa nitah sasaha sangkan anjen cicing di dieu. Sifat Rukmini bager ka jelema teh salila butuh, di rutan Rukmini butuh Gena pikeun ngalindungi dirina tina gangguan Lastri, jadi ngagunakeun sagala cara sangkan Gena ngarasa simpati ka dirina. Tapi ayeuna Rukmini teu butuh ku Gena, jadi rek naon ngabageran Gena deui anu ukur bakal ngariweukeun kahirupana anu ayeuna memang geus ripuh. Saenggeus kaluar ti rutan malah geus tara mikiran Gena deui, komo boga niat ngabebaskeun, matak teu nyangka ayeuna Gena, Tania sarta Lexi geus nyampak aya di imah bari ngakuna lantaran dibebaskeun ku Rukmini. Gena oge teu nyangka lamun lain Rukmini anu geus ngabebaskeun, malah Rukmini mah teu ngarepkeun dirina datang ka villa sakumaha anu dicaritakeun ku sipir di rutan. Anggapan samemehna, Rukmini anu ngebebaskeun lantaran geus sukses, sabage bukti mulang tarima, terus ngirim supir pikeun ngajemput, malah ngaregisterkeun sidik jarina kana sistem perangkat keamanan villa mere akses asup. Dina hal eta wae jelas, Rukmini kuduna anu ngabebaskeun, saha anu boga akses ka imah lamun lain Rukmini sarta jelema-jelema kapercayaan Rukmini, dan nu sejen mah pamohalan, ngan kunaon teu diaku, Gena nanya sabab panasaran. Kanaon anjen bet teu ngaku kana kabageran anjen sorangan. Tania jeung Lexi oge silih rearet teu ngarti, Tania nyarita. Anjen poho, kuring ngamaklum lamun anjen poho, da kolot mah memang kitu, sok kadang-kadang pikun, tapi coba inget-inget deui. Rukmini jebi, sanajan geus kolot tapi kuring teu pikun, lain kuring anu geus ngabebaskeun aranjen. Gena akhirna seri, nya enggeus atuh ari kitu mah, ulah mikiran desa anu geus ngabebaskeun, anu jelas kuring ayeuna aya di dieu, rek cicing di dieu pikeun ngawulaan anjen. Lexi oge seribari ungguk, sameme aranjen datang, kuring geus meresan tilu kamar keur kuring tiluan saurang hiji, jadi anjen teu perlu ngatur deui tempatna.
Naon, Rukmini kolohok, saha anu geus ngijinan anjeun nyiapkeun kamar. Leksi kerung, memangna kunaon, anjeun anu ngondang datang pikeun cicing di dia, supir anjeun nyarita sangkan nganggap imah ieu milik sorangan, naha make kudu menta izin deui, anjeun teu kudu riweuh nyiapkeun kamar sabab kuring geus hideng meresan kamar keur kuring sorangan. Awak Rukmini ngadek-dek lantaran ambek, ieu imah aing, kuduna sagala rupa atas izin aing, kaluar. Una buburu ngabebera Rukmini, nih, sawiosina di daria, urang pan kakirangan tanagi kangge ngarawatan bapa sareng dudung. Rukmini gogodek, nini teu sudi ngagawikeun jelema kampungan teu nyaho kasopanan kawas kieu, acan nanaon geus calutak, wani asup ka imah tanpa izin, nyetel TV sangeunahna bari geus nyiapkeun kamarna sewang-sewangan, kurang ajar, jeung deui Renal pan geus ngajanjikeun rek ngirim pembantu ka dieu, jelas pembantu resmi ti Renal bakal leuwih disiplin tibatan para penjahat kampungan kieu. Rukmini molotot ka Gena, aranjeun tiluan buburu nyingkah ti dieu. Gena kolohok, netep Rukmini saolah teu percaya kana ucapana. Anjeun teu salah ngusir kuring saenggeus kuring loba ngabantu anjeun nyiksa si Lastri di rutan, naha dibere beung harki anjeun jadi sombong, asa beda jeung sawaktu masih aya di rutan, ngalengis cerik menta dipikarunya ka kuring. Rukmini jebi, karek boga jasa sakitu terus hayang milu ngajedok di dia, asa ku ngeunah. Gena akhirna beya kasabaran, Rukmini, kuring tita tadi geus nyoba sabar lantaran hormat ka anjeun, ayeuna anjeun geus ngahina bebeakan ka kuring, anjeun anu kurang ajar. Rukmini seri, mata ngacah heula, ngara teu dihina, pantes teu anjeun urang kampung hayang cicing di villa mewah model kieu. Gena kekerot, lamun kitu, kuring moal ingkah ti dieu, kuring hayang nyaho naon anu bisa dilakukan ku anjeun pikeun ngusir kuring. Tania jeung Leksi oge ungguk, Leksi nyarita, bener, kuring moal indit, sanajan kuring teu nyaho saha jelema anu geus ngabebaskeun, kulantaran kuring dibawa ka dieu, tangtuna ngarepkeun kuring pikeun cicing di dia, teu paduli ieu imah anjeun. Rukmini teu nyangka tiluana teu daek indit, ieu kawasan pemukiman elit, anu cicing di dia pengusaha jeung pejabat baleunghar hungkul, aranjeun teu pantes. Tania maju salengkah terus nyabok Rukmini, koplok, ren ngahina kuring, bisi dibebekeun tah sungut ku kuring. Bener, Leksi jebi, kuring bisa nyiksa anjeun saperti kuring nyiksa si Lastri waktu di rutan, anjeun hayang siga kitu. Rukmini muringis ngusapan pipina anu peres, kuring bakal lapor ka polisi sarta ka amanan perumahan, anjeun pasti moal salamet, bakal asup deui ka rutan. Gena anu biasana kasar ayuna ka tempo tenang, Gena ngareret ka Tania jeung Leksi. Inget pesen sipir rutan sameme urang ka dieu, ulah ngajian masalah deui anu ngarugikeun batur, sanajan ukur bela diri atawa ngabela batur, aranjeun inget. Gena mencerong ka Rukmini, saacana kuring hormat ka anjeun sarta geus nganggap anjeun indung kuring sorangan, tadina kuring hayang babakti ka anjeun, ngarawatan anjeun, ngan kusabab anjeun geus ngahina jeung wani ngusir, hartina anjeun jeung kuring geus eueuh hubungan nanaon, bener? Rukmini ungguk, bener, matak jor mantok sing jauh, ulah ngaganggu kuring deui. Gena ngareret ka Tania jeung Leksi, cokot barang aranjeun di kamar, sakalian pangmawakeun barang kuring ka dieu, urang indit ti dieu. Sanajan Tania jeung Leksi embung ingkah, lantaran Gena geus marentah keun, buburu duanana naek ka lantai 2 mawa deui barang-barangna anu geus dibebena di kamar. Saenggeus Tania datang jeung Leksi bari mawa 3 tas, Gena nyokot tasna tina leungeun Tania. Hayu indit ti dieu, karek oge ngaliwatan panto nepi kana teras, di luar geus ngajajar 8 lalaki. Aya naon, rek kamarana, sabab Gena wawuh ka anu saurang, nyaeta supir Mercedes-Benz anu geus mawa dirina ka villa, jadi Gena nyangkana 8 jelema eta pengawalna Rukmini anu geus diparentah. Tenang pa, ulah waka ambek, kuring bakal indit, moal datang deui ka dieu. Pengawal Renal buburu nyarita, nah rek indit, kuring pan geus nyarita aranjeun kudu cicing di dia, kudu nganggap imah ieu kawas imah anjeun sorangan, asal tong ngaruksak barang, sarua, Rukmini oge numpang, naon salahna aranjeun babagi tempat, Rukmini teu boga hak ngusir anjeun, lantaran ieu lain imahna. Rukmini mimiti faham, jadi Renal anu geus ngabebaskeun, naon maksudna, nah anu dimaksud tilu pembantu teh Gena, Tania jeung Leksi. Gena curing hak bari nanya ka pengawal, "Pa, jadi anjeun mawa kuring ka dieu teu salah, kuring memang ditita cicing di dia." Pengawal ungguk, "Bener, awalna imah ieu diinjeungkeun ka Isah, tapi Isah ngajak Rukmini jeung anak incuna, jadi anu leuwih hati kulawarga kusumah iwal Isah, anjeun ulah ngaganggu Isah, kabeh sarua geus dibebaskeun tina siksaan, Isah dibebaskeun ti tambang batubara, Rukmini, anak incuna jeung anjeun tiluan dibebaskeun ti rutan, anggap villa ieu panampungan sementara keur ngadidik aranjeun sangkan bisa balik deui ka masyarakat normal saacan anjeun baroga tempat keur cicing, ngarti?" Rukmini nyorowok, tanyakan ka Renal naon maksudna ngirim jelema kampung bau lisung ka dieu, naon anu bisa dilakukeunna di dieu salian ngariwekeun kuring, jelema ieu penjahat kabeh, kabisana ukur nyieun kaonaran. Pengawal molotot, naon hak anjeun nyarita kitu ka kuring, anjeun saha, naon status anjeun di villa ieu?
Sabab di polototan Rukmini langsung gemper. Maksud kuring, nate bisa tilu jelema ieu ditempatkan di imah sejen, ulah ngahiji jeung kuring. Pengawal Sri, anjen masih kene acan ngarti, anjen eueuh hak ngatur, lamun anjen teu panuju kana pangaturan anu geus dijieun, jik indit, aranjen kabeh boga hak anu sarua di vila ieu, eueuh anu dibeda-beda, justru anjen diuntungkan masih bisa cicing di dieu lantaran aya Isah. Gena oge mimiti faham, terus ngararet ka Rukmini, dasar kolot bedegong, sakitu jelasna naon anu diucapkeun, masih kene acan ngarti. Kuring tiluan jeung Isah boga hak anu sarua, anjen cicing di dieu lantaran pamenta Isah. Jadi hak anjen justru sahandapan kuring, ngarti teh, aing wae urang kampung anu teu nyakola ngarti, piraku sia teu ngarti keneh wae, pantesan kaluar ti rutan langsung beunghar, sing horeng kakayaan maneh diinjeman batur, tapi sombongna nataku, kawas jelema beunghar wae, teu gablek polos yah. Tanianya kakak, untung aya anu ngajelaskeun, lamun henteu, kuring ge hampir percaya yen Rukmini jelema beunghar, ternyata sarua wae, ukur jelema malarat anu teu gablek imah. Rukmini geus teu bisa nyarita deui, gena ngararet ka pengawal anu geus ngajemput dirina ti rutan. Kuring rek nanya menang, naon, tembal pengawal. Gena buburu nyarita, Rukmini nyebutkan geus eueuh hubunganna deui jeung kuring, hartina manehna geus embung wau, mustahil kaharepna kuring bisa terus nahan emosi nying harepan jelema sombong model kieu, sangkan teu pagiling gisik jeung maranehna bisa teu lamun vila ieu dibagi dua, ngara aya wates anu jelas, mana anu menang ditincak jeung anu henteu. Pengawal teu mikiran nepi ka lebadinya. Jadi Malik nanya ka Gena. Kahayang anjen kumaha, lamun ceu kuring asup akal, kuring nya tujuan. Gena ungguk, sanajan Gena orang kampung, teu nyakola, teu bisa ngabedakeun salah jeung bener. Tapi ari dihina kamalinaan mah saha jelemana anu bakal kuat, Gena paling teresep narima panghinaan. Pangna dirina bisa nepikeun ka di penjara oge lantaran ku dihina, salakina salingku katambah indungna loba dihina jeung dikakaya ku minantuna, nyaeta pamajikan adina atawa adi betengna, anu akhirna indungna maot maehan maneh lantaran teu kuat, adi betengna anu loba ngahina ka indungna, dipaehan ku Gena. Di rutan oge kitu, pangna Gena nyiksa Lastri lantaran Lastri mineng ngahina Rukmini di hareupeuna, Gena ngarasa nasib Rukmini sarua jeung indungna, loba dihina ku minantu. Matak Gena karunyaan ka Rukmini, ngan ayuna justru Rukmini anu ngahina dirina, jelas Gena tetarima. Pengawal Renal nyarita deui, sabenerna kadatangan kuring 8 urang kadiu atas parentah Pak Renal pikeun ngosongkeun aset di vila sangkan teu dijarwalan, saperti kajadian TV anu geus dijual ku incuna Rukmini, anu bakal ditinggakeun ukur tempat sare, lomari, kursi jeung parabotan dapur, alat elektronik, hiasan jeung kabeh barang letik anu hargana mahal bakal dibawa. Pas Rukmini ngadenge ieu, tuurna langsung norok tok leles, sabab awalna salila unah, Isa atawa dirina acan menang pagawean, justru barang-barang eta anu jadi andalan bakal dijualan ngerie satik-satik keur nutupan pangabutuh sapopoe, utamana keur meuli ubar sarta biaya kontrol dudung jeung karsidi. Rukmini jadi inget aya lesinan minuman keras di gudang bawah tanah anu hargana marahal, buburu nyarita. Teu nanaon, tapi tinggakeun minuman anu aya di gudang bawah tanah, sabab lembang tiis, lamun peting kuring sakulawarga butuh nginum keur ngahaneutan awak. Pengawalnya kakak Sri, halani, dahar ge acan tangtu bisa geus mikiran nginum, otak anjeun bakal beki ruksak ku alkohol, ulah disangka kuring jelema bodoh, sabotol anggur anu aya di gudang hargana ratusan ribu, malah aya anu jutaan, babari pikeun dijual. Pengawal ngararet ka 7 urang baturna, buru angkutan, kuring rek ngasupkeun mobilna. Siap dan, 7 urang jelema langsung arasup ngalengkahan karsidi jeung dudung anu masih ngagaloler dina teras. Si pengawal kaluar, mundurkeun Toyota Canter ka buruan imah. Terus pantau bakna dibuka. Kabeh jelema ciling cingcat keluar asup bari mawaan barang sarupaning hiasan, jam dinding, lukisan, patung belasan kerat inuman, TV, kulkas jeung sajabana anu bisa dibawa ku sorangan atawa digotong ku duaan, kabeh dimuat kana treuk. Rukmini teu wani ngajieun masalah, dudung jeung karsidi digusur ka sisi sangkan teu kaleek. Ningali saurang pengawal mangku dispenser, Rukmini nyarek. Tinggakeun dispensur mah, kuring butuh nginum, pengawal nembalan. Ni jelema mah nginum cai, lain nginum dispensur, anjen bisa nahar cai keur nginum. Saenggeus kabeh beres, 8 jelema arasup deui mapayan tiap rohangan pikeun mastikeun eueuh anu tingaleun, saenggeus dirasa cukup, bak treuk ditutup terus diterpalan. Sameme baralik pengawal nyarita ka Gena, bari nunjuk ka imah A05. Hiji amanat penting anu acan dibejakeun ku kuring ka anjeun, di imah itu, Lastri jeung kulawargana cicing, aranjeun teu menang ngaganggu maranehna, malah lamun aya bantuanen, kudu dibantu. Lamun kadenge aya di antara aranjeun anu coba-coba nyieun masalah ka Lastri jeung kulawargana, aranjeun bakal diasupkeun deui ka rutan. Gena mencerong ka imah A05, buburu ungguk, ulah hariwang, kuring moal ngaganggu Lastri,
masalah saacana jeung Lastri lantaran ngabela Rukmini, ayeuna kuring geus nyaho sifat Rukmini, wajar Lastri kurang ajar da memang nini-nini kieu mah teu bisa disopanan. Pengawal unggek panuju, jik anjeun asup, gera istirahat di lantai 3. Ngarepkeun Rukmini ngaluarkeun barang namah pasti lila. Leuwih hade kosongkeun ku anjeun sorangan. Pake kamarna sasuai jeung kahayang anjeun. Siap pa, Gena atau buburu lumpat ka jero langsung nuju kana lift, Tania jeung Lexi oge lalumpatan nuturkeun. Saenggeus 8 urang pengawal Renal arindit, Rukmini andeprok diuk dina teras bari ceri. Nah nasib kuring jadi kieu, una oge ceri, Renal keterlaluan, jelas ngahajapikeun nyiksa urang. Isa gogodek, lain rek nyiksa, awalna Renal boga niat hade ngirim jelema tiluan pikeun ngabantu urang, ngan nini salah tarima anu antukna jadi kieu, anu tadina rek mantuan malah jadi musuh. Rukmini molotot bari nyabok pipi Isa, dasar koplok, na jadi nyalakeun aing sateh. Isa geus lila kahel kana kalakuan Rukmini, komo biu nyabok, Isa anu tara-tara oge langsung ngagantawang ambek. Rukmini, anjeun masih nganggap diri anjeun hebat, anjeun leuwih hina tibatan kuring. Rukmini teu nyangka Isa anu salila ieu murungkut sieun lamun disentak, tungkul bari ceri lamun dicabok, ayeuna wani ngagantawang nyarekan, Rukmini kekerot, dadana karasa nyeri. Lantaran memang ucapan Isa bener, lamun tadi dirina teu nyinggung Gena, pasti ayeuna dudung jeung Karsidi geus digarotong dibantuan dibawa ka kamarna, jeung moal ngalaman dicabok ku Tania, Isa oge moal wani cucungah ka dirina. Ayeuna Isa asa ngabogaan batur anu bakal ngabela dirina. Hanjakalna Gena geus jadi musuhna, lamun ayeuna ngajieun masalah jeung Isa, pasti Gena bakal ngabela Isa. Rukmini mencrong ka Isa. Kuring teu hayang pasea jeung anjeun, terus keun bawa Karsidi ka kamar. Karsidi ceri, sugan teh poho ka kuring, tonggong kuring geus tiis, buru gusur ka kamar. Isa tiba bargek ngabenyeng suku Karsidi ka jero imah, Rukmini ngararet ka unah anu masih keneh nginghak. Mengges atuh cerikna, bantuan indung maneh ngagusur bapa maneh ka kamar. Dua nana ngagusur Karsidi ka harapan lift, ka ciri lift turun, panto lift muka, ti jero kaluar Gena, unah nanya. Aranjeun moal ngabantuan kuring, awalna memang hayang ngabantuan, tapi saenggeus nempo kalakuan nini anjeun, kuring teu sudi, tembal Gena. Ulah nempo nini, tempo kuring jeung emak kuring, anjeun tega, unah nanya deui. Hampura, Gena ukur nepak tak-tak unah, Gena ngararet ka Rukmini anu geus pindah diukna kana kursi di ruang tamu. Rukmini, barang anjeun geus ditambrukeun dina lawang lift lantai 2, ulah luha loho deui ka lantai 3, geus eueuh nanaon. Rukmini ukur ungguk leles, Gena asup deui kana lift, naek deui ka lantai 3. Butuh 2 jam Isa jeung unah ngagusur Karsidi jeung dudung ka lantai 2. Sabab harapan lawang lift di lantai 2 kapenet ku barang-barang unah jeung barang Rukmini anu geus dikaluarkeun ku Gena ti kamarna di lantai 3, jadi kudu dirapihkeun heula. Di lantai 2 ukur aya 3 kamar, Karsidi jeung dudung disaranjangkeun di kamar tengah, kamar tukang dipake ku unah jeung Isa, kamar hareup ku Rukmini sorangan. Akhirna kabeh rengse, sarerea ngarasa lalungse jeung lapar, jadi ngalungsar di kamar tengah, Rukmini anu geus beberes kamarna oge ngalempre bari nyarita ka Isa. Sah, bawa dahareun di dapur ka dieu. Urang dalahar bareng di dia. Isa buburu nyarita, kuring geus nempo ka dapur, geus eueuh nanaon anu bisa didahar, anu dimasak ku kuring tadi sameme ka rumah sakit geus beyak di dalahar ku Gena, parabot dapur oge magikom, microwave geus dibawaan ku anak buah Renal nyangu kana naon, ukur disesakeun piring jeung gelas. Rukmini kolohok, lain masih aya endog jeung sosis dina kulkas, pan bisa dikulup. Isa muncereng, dasar nini-nini rabun, pan tadi kulkas digarotong ngaliwat ka harapan anjeun, matak tempo ka dapur gera. Ulah saukur bisa ngomong, dia ken boga duit mah, kukuring dipangmelikeun kupat tahu anu babari jeung murah, tinggal am. Rukmini kerung, memang tadi ka tempo kulkas dibawa, tapi tenyang kalamun dibawa kabe jeung eusina. Dudung nyarita, enya mah, meuli kupat tahu, kuring lapar pisan. Ngadenge anakna anu gering kalaparan, Isa ngeclakeun cipanon, terus ngaheruk. Dung, emak teu boga duit pisan, sanajan sapopoe emak tukang masak, pan maneh nyaho sorangan nini tara mere duit pisan, kala sok dita nganjuk heula ka warung. Unah ngingat deui ceri meuni erihan, "Ma, abdi bade milarian pada melan enjing." Isa ungguk, memang urang sararea kudu neangan gawe, tapi sanajan isukan digawe, gawe naon anu langsung menang duit, bayaran biasana lamun teu mingguan, bulanan, jarang jelema kota anu daek ngagawikeun jelema make bayarana harian. Di kampung onaman urang bisa buburu tandur, dina teu dibayarna langsung oge bisa nyirung bolet heula di kebon batur sakadar keur sakalian dahar wae mah. Rukmini nyarita, teu mustahil di kota oge aya anu daek mayar harian, neangan heula, ulah waka ngomong eueuh. Di lantai 3, Gena, Tania jeung Lexi oge keur ngarobrol bari maraen remi dina kasur gede urut tempat sare Rukmini. Masalahna sarua, sakaluarna tirutan tiluanana teu baroga duit keur dahar. Ngan untungna tadi samemeh Rukmini datang geus dalahar wareg. Jadi ayeuna mah acan karasa lapar.
Ayeuna urang geus boga tempat cicing anu merenah. Kari mikiran keur dahar sapopoe. Rek kumaha, Gena ngamimitian nyarita. Kuring mah nuturkeun we, buburu hayu, naon wae oge hayu, asal ulah ngajable atawa ngalakukeun kajahatan, ceuk Lexi. Gena nyarita, urang datangan dinas PU, sugan we aya pagawean harian keur tukang sasapu jalan, atawa jadi pemulung, eta oge bisa ngahasilkeun duit lamun langsung dikilokeun, teu kudu ngarasa hina anu penting halal, ngan ulah salilana. Tetep urang kudu bisa digawe di tempat anu leuwih hade sarta panghasilana lumayan, sangkan kaharepna bisa nabung, bisa meuli imah, inget, di dieu urang saukur numpang sementara, lain salilana. Tania ungguk, teu masalah, satungtung masih katanagaan kuring pasti daek. Lexi oge ungguk, lamun bisa, urang kudu gawe babarengan di tempat anu sarua, ngan ulah aing, gede letik hasilna keur dipake babarengan, saha anu rek ngatur keuangan. Gena weh, tembal Tania. Gena unggek, salila aranjen percaya tenanaon. Hayu sare, urang liar babarengan isuk keneh. Di Villa A05, sanajan suku Lastri make gips, tapi hatena keur bungah, sarerea keur ngariung dahar sate jeung gule anu tadi dibeli bari balik di rumah sakit. Mardi masih hayang ngaledek Lastri, ari maneh kunaon meuni teu kapok-kapok, suku karek cager ayeuna geus potong deui, matak lamun ngarasa loba anu ngewa di luar, montong sok liar. Lastri molotot, menggeus montong sok mancing-mancing wae piomongan, pan geus dijelaskeun, kaayaan kieu lain kahayang kuring, saha anu hayang cilaka, kuring ayeuna kudu loba konsultasi ka psikolog, bisi bener sifat kuring pikakoheuleun batur. Udin Sri, ma, dina internet pan seueur konsul psikologi gratis atanapi anu berbayar, manfaatkeun daripada ponsel diangge Facebookan teras. Lastri ungguk, tapi emma teu yakin nah aku konsultasi hungkul masalah emma bakal ngurangan, sabab memang meuni asa kacida, akhir-akhir ieu saprak pindah ti imah habel kadiu, aya weh kacilakaan teh. Mardi nya kakak, mane mah kudu diruqyah atawa ganti ngaran, ngarah teu apes wae. Lastri teu malire omongan Mardi tapi ngareret ka Udin. Din, emma mah ngarepkeun si Roxana modar di jero penjara. Sira emma nepikeun kapitak dijenggutku si Roxana, lamun lain gara-gara manehna emma moal kieu, ngan untungna emma bisa ngalawan heula, si Roxana geus digegel leungeunna nepikeun kagetihan, pipina dicabokan ku emma nepi ka kembu bareu, biwirna oge soeh, sombong, kawas anu teu boga kasieun, tapi pas ditewak ku polisi mah nepi ka ngompolan maneh. Udin kerung, Roxana, pan eta bibi Cynthia, nah Lastri bet nyaritakeun kajadian sabenerna ka kulawarga. Ici nanya, ma, Roxana teh saha, anggota pinjol. Lastri ngagebet lantaran geus ngalakukeun kasalahan, padahal geus diwanti anti sangkan ulah kacaletot nyaritakeun hal eta ka sasaha, buburu Lastri ngajelaskeun. Lain anggota, Roxana bosna, bos pinjol ilegal, Udin regrek pas ngadenge Lastri nyebutkeun Roxana bosna pinjol ilegal, eta hartina Lastri memang tengah aja. Tadi bener-bener kacaletot, anu dipikahari Wang Biu, Lastri nyaritakeun yen Roxana ngakukeun Cynthia, bibina Udin ti kulawarga Subrata, anu akhirna bakal nimbulkeun kacurigaan Icih, pamikiran jeung wawasan Icih pasti leuwih pinter ti Lastri, akhirna bakal bisa nebak carita anu sabenerna. Dongeng Lastri Biu masalah nyiksa Cynthia pasti bener, malah Udin ngarasa lucu, sabab bibina anu salila ieu dipihormat di Jakarta nepi ka bisa disiksa sarta digegel ku Lastri. Sabot mikiran kalakuan Cynthia, Udin narima kiriman video ti Kang Bahar, thumbnail videona nembongkeun Cynthia anu keur nangtung di hiji ruangan imah kontrakan. Udin buburu ka kamar mandi terus ngaklik videona, video di play, kadenge Kang Bahar nyarita. Guru, tinggal, ieu kontrakan anu disiapkeun Kang Gen den Cynthia, lokasina di lingkungan kumuh di Pasisian, kaleresan aya bumi alit dikontrakeun nenggang di sakitar lokasi pamicuunan runtah. Dina video kaciri ukuran imah anu dimaksud sakita 3,5 meter kali 6 meter, kosong, ukur aya barang ala kadarna anu siganna dibeli ngadadak ku Kang Bahar, cet imah geus blel, malah disababaraha tempat kaciri palestrana geus morlolok. Handapna oge ukur peluran biasa, saliwatan teu layak huni, tapi sabab KB masih komplit, listrik aya, cai aya, anu bocor, kamar mandi oge di jero sanajan letik jeung ukur make kloset nagok, kondisina leuwih hade tibatan bedeng proyek, jadi keur Udin geus cukup pikeun ngawara Cynthia. Cynthia nangtung di tengah ruangan bengetna kaciri teu sugema jeung sedih. Beja keun kasih Udin, kuring moal bisa sare di tempat kawas kieu. Naha, Kang Bahar nanya, guru malah kungsi cicing di bedeng anu handapna tanah, hahalang triplek hatepna seng butut, kamar mandi ka toilet umum, tapi guru masih bisa sare, naha anjeun bet nyebut teu bisa. Ulah ngabandingkeun kuring jeung si Udin, 40 tahun kuring cicing di imah mewah anu pinuh ku fasilitas mewah, acan ngalaman nincakeun suku di imah kawas kieu, tembal Cynthia. Tah ayuna biasakeun, sangkan anjeun bisa ngarasakeun kumaha kahirupan jelema sangsara, ngarah bisa mikir 1000 kali saacan mutuskeun meulian barang mewah keur ngahina jalma letik, ceuk Kang Bahar. Kang Bahar nyingharep deui kana kamera, guru, kumaha lokasina, anjeun panuju, upami sae teuing, aya bumi bilik panggung teu tebih ti dieu.
Sabab ukur video, lain video call, tangtu Udin teu bisa nembalan, ukur bisa sering ngadengena. Udin paling resep ngahukum jelema ku cara anu paling dipikange wana nyaeta anu patunggang tonggong jeung pangaresepna. Saperti atang anu ngewakana kahirupan suku Amung me, ngahina kampung sarta penduduk Amung me, mataku Udin ngahaja di warahna di Amung me, wuki resep ngahipnotis batur, ngotoran batur, tapi teresep lamun dirina dikitu keun ku batur. Ku Udin di warana oge ku hipnotis jeung kudu daek ngahakan kokotor batur. Ayuna Cynthia, resep kana kahirupan mewah keur ngahina batur. Ku Udin di warana ku ngaroba pola hirupna anu mewah jadi sangsara. Biasana ku cara kieu jelema bakal gancang sadarna. Beres nempo video, Udin ngajian pesen suara keur Kang Bahar. Kang, nurutkeun kuring imah eta geus cukup, tapi jaga keamanan bibi kuring salila 24 jam. Ulah sina kaluarti imah atawa mesen naon wae sacara online, cukup tedunan pamentana satungtung teu leuwih ti 30.000 sapoe. Jelema akang anu melina, lamun aya kiriman daharan atawa paket barang anu tengaliwatan anak buah akang. Tahan, ulah dibikeun. Pas narima pesen suara ti Udin, ku Kang Bahar langsung diputer di harapan Cynthia make volume pol. Cynthia langsung jamedut ngadengena. Kuring rek nelepon si Udin, Kang Bahar seri, upami nelepon sakadar adu tawar. Sifat guru mah sok sabalikna. Hukuman salira bakal ditambihan, duka tina standar tuangan duka tina waktos hukuman, abdi mung ngawartosan sameme salira ngaraos hanjakal. Kuring teu paduli, tembal Cynthia bari ngaluarkan ponselna nelepon Udin. Udin narima telepon ti Cynthia, kadenge Cynthia langsung nyorocos. Din, mane keterlaluan, teu masalah bibi ditempatkan di kandang bagong kawas kieu, ngan kunaon bibi teu menang balanja online, aya kadaharan ngeunah naon di lokasi kieu lamun teu pesen online, ku 30.000 sapoe menang naon, bibi bisa karacunan daharan lantaran ngadahar kadaharan teu sehat atawa kakurangan gizi. Udin seri, manggabi, kahartos pisan, Kang Bahar masih didinya, kobi hurungkeun loudspeakerna, abdi bade ngarobah aturan kangge kasaean bibi. Eges, tembal Cynthia, Udin buburu nyarita, Kang Bahar, anjeun ngadenge sora kuring. Kadamu guru, abdi di dieu, tembal Kang Bahar, Udin buburu nyarita. Sabab bibi kuring teu sugemaku nilai daharan 30 rebon sarta teu yakin kana kulalitas daharan di sakitaran eta, jadi akang teu perlu susah mangmelaikun naon unggal waktuna dahar, bere we kompor, gas, panci, piring, sendok jeung gelas, tiap isuk kirim 3 mie instan, 3 endok jeung sabotol cai mineral anu saliter satengah, keur sapoeun, keun weh sina masak sorangan, piraku ari papasakan sorangan masih teu kapake keneh mah. Kang Bahar buburu nembalan, tapi guru, 3 mie instan, 3 endok sareng sabotol cai mineral anu 1,5 liter, paling 20.000 eun sanes 30.000. Teu nanaon, kahayangna kitu, lamun teu kapake keneh, ulah dibere dahar sakalian, bere cai weh sagalon, tembal Udin. Mangga guru, kahartos, tembal Kang Bahar, Cynthia nyorowok. Udin, naon maksud anjen, lamun anjen teu satuju kana usul bibi, teu kudu ngurangan harga bari jadi ngariwekeun bibi, saumur-umur bibi tara masak. Udin seri, tak ayeuna mah biasakeun bi, masak mie instan teu sesah, aya petunjuk penyajian dina bungkusna, ieu sadayana kangge kasaean bibi keneh, moal ngalepatkeun tuangan upami bibi nyalira anu masakna, sareng bibi oge janten uninga pada melan istri anu sanesna, kumaha ripuna masak, ngumbah piring, ngaraosan panasna aya di dapur, upami bibi teu uninga hal sapele sapertos kitu, bibi bakal salamina nganggap sepele ka batur, khususna ka pelayan anu salami ieu ngalayanan salira. Cynthia tenyangkan naon anu diomongkeun ku Kang Bahar ternyata bener, Udin moal daek tuwar-tawar kana masalah anu geus jadi kaputusana. Tadina Cynthia hayang Udin mempertimbangkan kaputusana, memperlakukan dirina leuwih layak, tapi kala sabalikna, ngarobah kaputusan anu justru ngarugikeun dirina, tina standar daharan 30.000 jadi 20.000 bari kudu masak sorangan. Nasib Cynthia hampir sarua jeung Rukmini, kahirupana langsung dibebetkeun tina senang kana susah. Kang Bahar ngararet ka Cynthia anu keur ceri, naon cok kuring biu, ulah coba-coba tuwar-tawar, anjeun teu percaya, nya uyah natarimakeun. Cynthia teu nembalan, sabab percuma rek nembalan deui oge, akhirna Kang Bahar pamit. Ku sabab tugas kuring geus rengse, leuwih hade anjeun istirahat sare, kuring rek balik. Ningali Kang Bahar kaluar ti imah bari nulakan panto ti luar, kadenge Cynthia ngahinghing ceri beki tarik, Cynthia ngirim video call ka Agus Subrata di Jakarta. Pa, tinggal abdi, dugi ka dikieu-kieu ku si Udin, terus kamera ngahaja dikurilingkeun ku Cynthia ka sakabeh rohangan di imah. Agus ge ngarenjak nempona, teu nyangka Udin bakal tega memperlakukeun bibina kawas kitu. Agus jelas teu panuju, Cynthia anak anu paling dipikanya ahna, sabab menurut Agus, nasib Cynthia panggorengna di antara kabeh dulur-dulurna, geus 2 kali ngalaman gagal kawin. Udin memang kaleuwih, di lain-lain oge anjeun bibina, Agus ngarahu. Tapi, Udin gede gunana pikeun ngangkat darajat kulawarga Subrata ayeuna,
Udin bisa balik ke Jakarta sarta ngawin anakna Philip. Gabungan dua kulawarga Subrata jeung Gunawan jelas bakal ngelekeun kekuatan ekonomi kulawarga Sutama dina kondisi ayeuna. Cynthia inget kana omongan Udin sawaktu dina helikopter. 8 jawara ti kulawarga Sanjaya anu diberitakan maut di Papua lantaran salju. Ternyata eta kalakuan Udin. Philip anu sakarat oge dicagerkeun ku Udin. Terus Udin nyaritakeun deui kajadian di Tokyo anu ngagenjelengkeun dunya. Ternyata eta oge Udin anu ngalakukeunna. Kuayana eta geus kabayang kakuatan Udin anu sabenerna, pasti ngaluwihan kakuatan jawara biasa. Cynthia ngagerentes dina hatena, hal saperti kitu ulah nepikeun ka bapa apalen, lamun henteu, bapa bakal leuwih ngarepkeun si Udin balik, kuring teu hayang si Udin balik, komo kaharepna kudu hirup dina pangaturan si Udin salilana, sabab jelema anu boga pasifatan kawas si Udin, pasti bakal ngawasa di kulawarga Subrata, moal hayang diatur ku batur. Jadi Cynthia buburu nyarita ka bapana, "Pa, si Udin jalmi bodoh sareng jahat, abdi curiga si Udin sanes katurunan ti kulawarga Subrata, abdi kasumpingan si Udin ka kulawarga justru bakal nyandak masalah ageng kangge kulawarga Subrata, bapa kedah langkung waspada." Agus cicing, tanpa diucapkan ku Cynthia oge memang Agus geus waspada ku ayana kalakuan Udin ka Cynthia ayuna, kabeh pengusaha beunghar perlu ngabogaan jenderal anu kuat pikeun ngabela kulawargana, tapi hal anu kudu diperhatikeun nyaeta naha jenderal eta bisa ngelekeun musuh atawa justru ngarugikeun kulawargana sorangan. Tadina Agus hayang nunjuk Udin sebagai jenderal ti kulawarga Subrata pikeun ngelehkeun kulawarga Sutama ku cara nalukeun Ziyu atawa nalukeun kulawarga Gunawan, eta geus cukup bakal mawa kajayaan keur kulawarga Subrata, ngan naha bener bakal cocok lamun tugas eta dibikeun ka Udin. Naon anu dilakukeun ku Udin ka bibina dianggap geus katerlaluan, pikeun ngabebaskeun Cynthia tina pasungan sarta siksaan Daeng Sujana oge Agus nepikeun ka kudu ngerakeun kakuatana. Padahal Cynthia ukur dipasung dina ranjang di kamar mewah na bari teu disiksa ku kakerasan, pangabutuhna masih dicukupan, ngan pedata menang kaluar ti kamarna sangkan teu salingkuh deui jeung supirna Daeng Sujana, ayuna siksaan ti Udin leuwih parah. Agus ngarasa ngajinakeun sifat liar Udin memang rada hese, teu cukup ku sakadar ngirim Cynthia, tapi Agus oge mustahil ngirim pengawal pikeun merangan incuna sorangan, Agus ukur bisa ngarahu bari ngadoa sangkan Cynthia teu nepikeun ka pae ku Udin. Agus nyarita pikeun ngabeberah hate Cynthia, sanajan kumaha eta akibat kasalahan anjeun sorangan, coba lamun anjeun datang ku cara sopan santun teu dibareungan ku kasombongan, meren Udin oge moal wani kitu, jaga diri anjeun, tuturkeun heula ka hayang Udin, wiyahna, tarimakeun. Hapunten abdi gagal ngalaksanakeun tugas ti bapa, cuk Cynthia bari ngusapan cipanona. Agus seri, tenan naon, anu penting anjeun bisa balik dina kaayan salamet, moal salilana anjeun dihukum kawas kitu. Cynthia ungguk, telila tina layar kamera kaciri Warsan ngadeketan Agus bari nyarita. "Pa, aya wartos penting, beja naon?" Agus nanya, Warsan buburu ngajelaskeun. Kulawarga Sutama bade ngarekrut master bela diri sa-Asia, anjeunna nawiskeun gaji $1 miliar sataun. Dana anu disiapkeun ku anjeunna pikeun ngadamel pasukan enggal ieu $100 miliar sataun, suur jawara anu tadina tos pangsiun daftar teras ngagabung ka kulawarga Sutama. Agus kerung, aneh, si Aceng rek usaha atawa rek perang, nanaonan ngarekrut jelema tukang gelut loba-loba teuing. Warsan nyarita deui, paling kangge ngagentos kakiatan pengawalana anu tos seueur ngirangan di Jepang, pan 50 jawara kali 7 kru pesawat ditewak di Jepang, teu aya anu tiasa kabur. Agus ungguk, memang penting pengawalan kuat keur saurang pengusaha gede. Kulawarga Sutama memang hade dina masalah kekuatan perang, pengusaha mana anu bisa ngerakeun 100 jawara pikeun nganggeskeun hiji masalah, acan pernah aya, bisa ngahancurkeun kulawarga Matsumoto, pengusaha top kahiji di Jepang bari dibabat nepi ka akar-akarna dina waktu ukur sapeting. Indonesia boga larangan ngabogaan senjata api ilegal keur wargana, ngarekrut jawara teu butuh senjata jeung amunisi, tapi boga kekuatan perang anu luar biasa satara jeung pasukan bersenjata, eta masih dibenerkeun. Salila masih ngabogaan paspor jeung visa, jawara bisa dikirim keluar asup ka nagara mana wae pikeun ngajaga keamanan lahan usaha dunungana atawa ngabela harga diri dunungana saperti anu dilakukan ku Zidane. Jawara dukungan penting keur nuntaskeun sagala masalah anu ukur bisa dianggeskeun ku cara kekerasan. Pasukan bersenjata memang kuat, tapi efektivitasna kurang, teu bisa bebas keluar asup nagara sejen bari mamawa senjatana, beda jeung para jawara. Warsan nyarita ka Agus, abdi ngadangu Ziyu nuju nyelidik saurang master bela diri hebat ka mana-mana, malah kulawarga Sutama ngayakeun sayembara 10 miliar ka saha wae anu tiasa mendakan jalmi eta. Agus nepi ka kolohok ngadengena, saha anu keur diteangan, musuhna, sanes, tembal Warsan, tapi jalmi anu ngabebaskeun Ziyu sareng Jufri anu disandera ku ninja di Osaka, nyambung.